Makin malam makin dalam. Sakola ramah anak teh sanes anu kieu bagi abi mah. Selamat datang siswa, selamat belajar di sini, silakan masuk. TikTok teh bahaya kangge tumbuh kembang anak cenah Pak. Gempil hilap. Kusabab naon? Karena si anak teh kesenangan gitu di dia teh. Banyak teh informasi nu masuk. Anak teh udur nuju udur pun anak. Yang dipependek. Mamahna nu dipendek. Jika kecerdasan anak itu sifatnya semua adalah potensi yang sembilannya, berarti kekerasan pada anak baik di lingkungan sekolahnya maupun rumah eta bisa maruman potensi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng arurang sadaya di channel Song Pancaniti. Anu aya dina segmen ronda makin malam makin dalam. Orang pendak deui sareng Pak Dery selaku Pak Guru Ya. sareng Cep Hilman. Ngomong-ngomong di mana ieu Pak Dery senat taski ya Pak Dery? Abi teh mulai pelatihan. Pelatihan naon? Biasa ai guru masuk aya pelatihan. Oh iya. Tadi teh pelatihanana teh muka emot ku abi mah kumaha sangkan sakola teh ramah anak. Itu intina nama. Emang salami itu ramah anak Pak? Itu kok jadi aya pelatihan itu? Jadikan aya nu namina komo abinya sakolana sanes sakola dasar tapi menengah. Isina sanes budak alit Mohon. tapi remaja. Nu namina remaja kapanasaranna ageung kacida. Pencarian jati dirina nuju menggebu-gebu. Ya. Maka wajar lamun di sekolah aya budak anu gelut, budak anu keur main poli ngupeskeun kaca, itu biasa. Nah, panginten dina kejadian-kejadian eta seueur guru anu henteu memiliki kesabaran anu kandel. Oh, mohon. Ayalah kekerasan baik anak dengan anak, Mohon. atanapi guru ke anak. Tah tadi teh dina pelatihan teh kumaha carana ngadamel lingkungan sekolah anu ramah anak. Sok seueur eta kejadian eta guru gelut sareng murid seueur aya kasus. Teu aya ai guru gelut sareng murid mah. Ai guru rada dicegat ku murid mah aya. Guru nu rada galak ka murid mah aya. Mohon. Aya anu kitu ai gelut mah henteu tuh. Sarwana di kitu mah. Sarwana. Ieu teh bogo sinarieun bogo biasana aya Pak RT geuning sok. Mohon bogo. Abi teh tadi teh euy di pelatihan ti dayeuh teh cenah teh. Hujan keneh jadi ngiuhan di dieu. Itu seraat mah. Udah terasa ka bumi da. Hawatos urang kalih di bumi. Mohon. Ngiring ngiuhan heula di dieu. Oh iya. Wayahna meureun ke ngarondana teu peuti rada ngawengi gitu. Sawios Pak. Keun we da aya budak ngora ieu. Nah, Ngajangnya Aneuteun ayeuna mah. nya. Saur mama abg mohon saur teh kitu atuh cenah ngaronda. Aneuteun cenah aya nu ngaronda mah. Mama ge jadi teu sieun bobok teh cenah ge wengi-wengi teh pami bade ka cai teh. Teu sieun da aya nu ngaronda keneh. nah, Aya nu nakolan kohkol, aya nu nakolan tiang listrik gitu. jadi aya efek positifna tehnya. Iya, efek positif teh mohon. Assalamualaikum para wargi. Waalaikumsalam. Punten pisan. Di mana Pak RT? Anak nuju udur. Jadi sarik. Sarik kan di dia. ART-nya anak Tumblr. Enggak pede. Heueuh atuh aya nama langsung dehidrasi jang. Ade pilih tinggalin ya. Mohon. Ade. Kayak udah dipecat ya. Geuleuh Anita, geuleuh Anita. Bang, ya pede. Bunten nya. Ada telat abis ini kali ini. Mulai di mana? Anak teh udur nuju udur pun anak. Yang dipependek. Mamahna nu dipendek. Tidak pengentunya. Wah, ini teh lajeng punten aduh. Mohon. Oh, gelok tosna. Pak Dery namanya teh sawarna atos pelatihan ti dayeuh. Pelatihan naon cenah? Pelatihan tentang sekolah ramah anak.
sabab naon ya pelatihan gitu ya setelah kasus-kasus kekerasan dan di pelatihan teh aya pelatihan karena itu nya apa ya nya gitu. ditegaskan deui pengintannya padarinya Uhun. pada kesadaranna muat gitunya Nah gitu khususnya dimulai dari sekolah sebagai lembaga pendidikan gitu. mohon abi ge maca berita itu tentang nyambungnya tentang kekerasan anak gitu ya Nya. aya hiji berita ya cuang bacakeun wae di tahun 2025 tak berita teh saantos non ngaronda di dia mah jadi karena internet teh gitu dirubah arus nanti ku abi teh tina Nah. tadi anu sok maca WA maca non saya ukur ngegame gitu aya mah alhamdulillah ngarintis oke gitunya terus aya lagi sok maca berita ya nyambung kana obrolan data kekerasan anak di Indonesia nya di Januari dugi Oktober 2025 Tahun ayeuna tahun berarti. ayeuna namun tercatat 25.000 lebih kasus luar biasa 25.000 kasus teh 58% terjadi di rumah kekerasan pada anak teh. Terus korban 58%. 58% korban di rumah tangga cenah. Terus kekerasan teh fisik, seksual, psikis. Terjadi nanti di rumah. Di tahun 2020 di rumah tercatat 250 hiji di sekolah. Jadi laras pisan tadi pelatihan teh seueur kasus di sekolah ge bahkan aya 250 hiji kasus saurang berarti eta kumaha ta sampai ka aya kasus terus aya pelatihan juga Eta teh se Indonesia jang sa Indonesia yang sa Jawa Barat atuh gejala nasional gitu mah nya padahal nya. Mohon. Di Jawa Barat seueur oge. Jawa Barat seueur oge ya Jawa Baratna aya lebih ka di urangnya di tempat urang ieu mah di Jawa Barat mah lebih dari 2.800 kasus dilaporkan. Eta teh nu kalaporkeun duka nu teu kalaporkeun mah ya. Laras. Anu mah Sabang jadi rada mikir padahal nya. Nya. Katos ngaronda sarada mikir kamari mah asa pulang pelong nama main game hayu kitu nya padahal. Nya. Alhamdulillah aya dampakna cenah tadi oge. Masir kalau tupa itu mah Kumaha circle-nya Nya. berdampak dan berdaya. Aduh. Ngeri gitu tagline bergerak berdampak. Bergerak berdampak. Jadi kan kieu tadi panginten ari pamarentah anu rada caketna panginten sareng lembaga formal anu dibentuk ku anjeunna maka pelatihan dimulai ka guru-guru abi ngaibaratkeun kan aya murang kalih teh siga tetangkalan anu bade tumbuh nu namina bade tumbuh kedah di pupuk kedah di sebor kan gitu hoyong dugi kabuahan teh eta teh leukeun ka cida jukutna jadi sabudereunana di koredan ngan sok aya nu namina pipicisan aya pipicisan teh hiji tanaman anu ngabeulit kana tangkal eta anu parasit lah eta teh sifat Ari ya. areuy gitu ngebeli aya oge hama tina hewan dan lain-lain. Nah itu kan anak teh bade tumbuhnya hoyong jantan murang kali anu bermanfaat kanggo dirina kanggo keluargana kanggo nagara oge agamana sadaya ge kadinya arahna ngan aya hama-hama tadi ketika si pepelakan eta teh dipelakna di bumi aya hama anu kamari dibahas oge ternyata salah satu anu berpengaruh ke anak teh anu paling utami teh nyaeta keluarga ya hama kekerasan teh aya hama kenakalan remaja teh aya hama seueur hamana tah ayeuna bade kumaha tumbuh dengan baik dan berbuah manis saupamina hama-hama eta seueur pisan tangkal eta teh jadi di hiji tanah anu henteu kacebor jeung henteu kapupukan hama na seueur jukutna jangkung kan hese maka si tanaman eta kalah jadi pagar mager we gitu Ya. mager we
kayak nama komo Pak penginten lingkungan lingkungan hidupna lingkungan tubuh kembangna tos ngarambah deui ka budak SD teh gaduh HP anu seseueurna budak SD teh ngoprek TikTok anu ngoprek TikTok yang dimana TikTok teh adalah aplikasi nu di dalam teh video pendek hungkul ya kami saur ahli mah saur nu terang TikTok teh bahaya kangge tumbuh kembang anak cenah Pak leres teh bahayana teh gempil hilap ku sabab naon karena si anak teh kesenangan gitu dirinya teh banyak teh informasi nu masuk senang ngeluarkeun hormon dopamin jadi lupa senang eta leres eta teh Pak hilap cara hilapnya eta panginten salah sahiji bahaya da ari anu disebut naon eta teh algoritma mohon aya nu disebut oge filter. Jadi kan media sosial itu henteu di filter. Ieu kan sara ruangan. Bade kolot lebat saruangan. Bade budak lebat saruangan, bade istri bade pamugat lebat saruangan, bade kaum biasa masyarakat biasa bade pejabat didinya lebat iya saruangan. Anu kadang-kadang konten yang urusan pejabat diurusin ku rakyat alit. Konten dewasa dikonsumsi ku anak-anak. Kan eta nu bahaya mah teu aya filter. Iya betul. Nah, karena sering dibuka main algoritma. Maka nu ditawiskeun ku eta medsos teh pasti anu sering dibuka ku eta murang kali. Wajar upami tadi aya pendapat ngahamaan oge eta ka murang kali. Abi kan kantosnya pas mimiti aya wifi geuninganan. Nah, abi teh masang wifi kanggo keperyogian ngaberesan administrasi sekolah kayak itu. Ku tatanggi abi disebatkeun. Tuh da masang wifi ge dicontohan ku guruna. Naon salahna wifi cenah. Teh cenah barudak hayo we ngawifi diajar henteu. Nah, nu tadi teh ditingali nu joget-joget nu karari. Lah abi teh da kasepuhnya bade nembal kumaha diwalereuk abi teh kieu. Aya wifi teh aya 2, wa. Aya wifi jang nonton, joget-joget, main game, hiburan nu karari itu. Aya wifi jang diajar. Nu Pak Guru dipasang wifi nu mana? Wifi kanggo diajar. Gitu cenah. Itu kana kumaha deui kasepuh mah. Cuman teh wifi Kopassus jeung wifi Peri geuning. Sama orang tua, ya orang tua Peri, ya orang tua Kopassus. Aduh, jenis wifi-nya. Tah meureunnan kumaha sangkan di urang teu eta. Dijaginya Dijagi lah minimal di lingkungan orang da kudu ngobrolkeun Indonesia nu seperti tadi ku Jang Hilman disebatkeun mah. Loga teh apa daya kita orang lembur 25.000 lebih Naon kasusna nu tercatat tadi. Luar biasanya. luar biasa. Jadi mau ditinggali mah di pembahasan kamari mah yang Mohon. masuk pada detail aya nama mainkeun peran di skala leutik we kitu tah. PRT mah nangkep nu eta heula aya nama. Da can dipigawe nu eta ge. Seutik-seutik dipigawe meureunna. Tapi ieu mah satacan ieu. Satacan naon ngalebar ka ditu ka dieu ieu mah punten Jang. Mohon, mangga. Si Ujang eta mah cuk sewa ini padahal Puguh gitu tadi leret ka abi teh. Tuh, sarada gaya gitu. Soalnya gini kan si acukna teh kamari corak-corak ayeuna corak-corak wae duh luar biasa Kamari mah seungit gitu. Ayeuna rada bengrang. Kayaknya ayeuna Bermotifnya itu.
bermotif. ayeuna. Tapi Haridang motifna, teh eta jang mau make baju eta. Gak bikin gerah kata gitu. tapi motifnya iya sanes motif balas dendam. Aneh. Sanesnya. Kumaha sih balas dendam maksudna? Tak asup. Kumaha jok nih tah asup. Asup. Ieu motif hukum pidana ieu mah motif mensrea. Oh nya. Asup. Sanes. Aneh sih maksudnya. Jadi ayeuna mah saentosna ngaronda di dieu banyak pisan hal positif nanya. Tadi pergeseran tina naon internet anu dianggo kanggo hal-hal anu hiburan wungkul sifatna ayeuna mah geser tina maca berita. Terus tina maca berita ge saurasna atas minggu kamari ge atosnya. Itu aya bisnis online ayeuna mah. Jadi pada mimitina mah teko si gaduh barang. Teko si gaduh anu penting modal HP sareng internet. Nah, abi ge jadi ka sehariana gitu ayeuna mah afiliator ayeuna mah. Gitu si Ujang teh nya. Afiliator. Nah, ayeuna mah alhamdulillah tos ngarintis sabaraha minggu. Awalna mah teu gaduh acukna, teu gaduh sampel nu kali itu. Ayeuna mah tos dipasihan ku nu gaduhna ieu. Sabaraha sampel. 1 juta lebih abi dipasihan teh lamun dihargikeun mah. Tapi nya gratis gitu da naon penjualan abi tos seueur gitu ayeuna mah alhamdulillah lah. Morenanan Total sabaraha penjualannya? total penjualan mah pokoknya sehari teh target teh 200.000 mah langkung atuh teh. Waduh. Luar biasa tuh. 200.000 mah langkung. ngora Jadi tuh iya Pak Dery, jadi katambihan tilu tadi teh kategori teh aya wifi kanggo diajar. Nah, wifi kanggo hiburan hiburan. Iya mau wifi kanggo damel. Ah, Ieu jenis wifi nu eta nu dipigaweana teh jang dieu nama. siga nama Pak RT itu peluang keur budak ora ayeuna. Benar. Naon hek ngaran channelna? Grafika wear. Eta lamun yang Di mana eta di mana live? dina TikTok. Lamun yang kaos full printing anu hantu hareudang grafika wear. Siap. Sekali calik bisa 200.000 gitu kan. Aduh. Ayeuna mah budak mah ditinggal-tingali rada berdaya ayeuna mah. Itu ku ulun teuing biasana kan anu ngalian saha teh anu gamers teh pascol gitu nya. Tah sok nontonan eta nontonan sejen gitu nya. Teu naon teu goreng. Ngan pedah hayu we nontonan eta terus gini kan. Oh, iya. Ayeuna mah rada-rada mengerucut ayeuna pemuda teh. jadi Pak RT aya geuning dina struktur kementerian di luhur Kumaha teh eta Pak Dery? ekonomi kreatif atuh kumaha lamun di struktur KRT-an ge henteu cuma sekretaris bendahara sareng ketua RT. Jadi aya divisi ekonomi gitu. Nah, gitu aya kementerian ekonomi kreatif kan. Ekrap. Jadi Pak RT teh asa jadi presiden gitu di RT. Bahagiana sakedap Pak Dery. Pimpinan tertinggi. Tumpang kaki. Insya Allah di mobil bener laras besar eta ke hartos ku abi. Jadi aya divisi kementerian, divisi lingkungan hidupnya gitu kan. Nah, gitu nu dibutuhkeun Balereanya lingkungan gitu. Divisi bagian gedor-gedor ke masjid meureun kitu nya apa darinya. Ketahanan dan keamanan. kan Benar. Nya. Sesuai kebutuhan, mun kebutuhanna 15 damel 15, mun kebutuhanna 3 damel 3. Pak PT atau gitu Pak Dari. Naon PT? Bapak Presiden tetangga. Pak PT. Serius Pak RT ya. Saya Pak PT eta mah. Pak PT. Insyaallah beri dirapatkeun eta pang tenjang. Enggak. Wayahna pinten mun kagarawan jadi pengurus. Kayak pemilu atuh gimana ya? Untuk kosi kan Bapak geus jadi eta mah. Nah, meureunan kieu. Ima di Pak RT nya. Jadi tadi media nu disebutkeun algoritma terus eta tontonan teh di scroll eta we hayu kan. Ya. Ku algoritma teh dipasiana bubble filter gitu nya cek bahasa ilmiah akademis mah. Dikumpulkeun dina gelembung kesamaan cenah kayak gitu. Anu sok nonton game terus algoritma teh gitu. Nonton quotes terus gitu nya. Dan lain-lain meureunana kitu tah. Nah, panginten badarinya objek media iya dalam konteks pendidikan keluarga atau pendidikan murangkali di sekolah eta kumaha abi penasaran tadi perkawis anu non tadi teh pada tadi teh riungan di mana tadi teh
pelatihan. pelatihan. Nah, nu pelatihan eta supaya negaskeun deui kekerasan tadi nu saur Ya. yang disampaikan tidak tidak bertambah, tidak bertumbuh gitu. Ya. Jadi kan kieu. Abi harita kan aya murang kalihnya. Eta mah murang kalihna teh hampang leungeun. Terus sekilo-kilo aja mungkin. Si Rapi lah. Namanya teh si Rapi nih. Hampang leungeun gitu. Teu kau penak jeung batur hayang nyabok ka batur teh. Hayang neungeul hampang leungeun we eta budak. Paribasa. Wah, ku guru BK eta dipanggil meureun hampir unggal minggu. Bahkan hampir kaluarkeun di sekolah ada poin atau seueur. Kan aya di sekolah masuk aya poin-poin lamun mencapai 150 poin teh. Terus ancamanana keluar we kitu. Ai ceuk abi da ari budak teh henteu dimimitian ku soleh kabeh. Aya anu pas lebet ke sekolah teh daftar setengah soleh, saparapat soleh kan gitu, saon soleh. Dugi ka sakilo soleh kan gitu, nambihan saton soleh. Diamutan kumaha ngafasilitasi eta murang kali. Cari-cari tahu we ke sekolah negeri. Ternyata di sekolah negeri aya Ekstrakurikuler gitu nya dari ekstrakurikuler silat Tah, diayakeun. Ceuk abi teh promosina kumaha barudak nu resep gelut. Lebet ka ekstra kurikuler. Kan aya kejadian kieu. Puyang kacida anu namina di sekolah kakarap oge awal semester eta bangku teh di palitur dicek. Da pertengahan semester teh kudu ngantosan akhir tahun. Wah, segala curhatan di dinya. Gambar segala rupa. Tuh kan tidak biasana ieu. indah ya kutip kayak ku pulpen. Wah, ieu mah kudu ngayakeun mading cenah teh. Rada di pasihan biasa guru mada naon rewardna ge teu awis lah. Tapi ku ayana reward eta murang kali sok resep curhat dina Bangku. kan jadi carpon. Jadi cerita pondok anu resep ngagambar siga ngademel karikatur. Alhamdulillah gitu. Jadi sanes diieukeun, sanes dileungitkeun. Tadi barudak resep ngoprek HP. Ulah ngoprek HP wae. Anu gelut. Mau mana teh gelut wae. Disalurkeun gitu. Disalurkeun. Tadi geuning-geunan Ujang awalna basa ngaronda nu kahiji Ngegame. tos di mana? Tos ngegame di warung wifi. Ayeuna alhamdulillah gaduh kemampuan afiliator, jualan online gitu. Nah, ieu oge sami. Kumaha ya ngadamel eta? Ngadamel aktivitas ngabelokeun kebiasaan jeung kemampuan nu biasana di dieu. Tadi ka dieu kan. tadinya Pak kan ibarat tangkal berarti ulah dipotong Ulah sidahan. dituar tangkalna sok sanajan aya pipicisan, aya hamaan, bararodas yang dina daun. Jukutna jangkung. Justru nu kudu diperbaiki mah jukutna dikored, pipicisanna diala, kan gitu. Hamana disemprot, tanahna disuburan, dicebol setiap hari. Maka tangkal eta teh kan begitu tumbuh. Dengan harapan kapayuna tiasa berbuah, tos berbuah mah tiasa dimampu sararea manfaatna. Putra urang kalih ge kan gitu, tos jantan mangke teh saha wae nu bade ngambil manfaatna nama. Jadi sekolah ieu nama kedah melek untuk menyediakan fasilitas supaya ngajalur gitu ke dirinya. Sok tunggal teungeul kasilatkeun supaya kasalurkeun. Sok tujang tajong sina ngiringan ekstra futsal. Curah-coret ngiringan eta teh lomba carpon. Gogorowoka sina lomba nyanyi suganda ka dinya. Padari ya? Nakolan bangku. Laras. Padari ieu kan
skema anu dicaraskeun kepada dari soal penyaluran itu kan tos aya ti kapungkur ge pada. Apa masalahnya ti abi nuju SMP ge tos aya teh pencak silat ge. Harus Naon namanya teh? Tapak suci abi mah kerjaan abi mah. Main bal tos aya. Apakah ekstrakurikuler ini kurang diminati ataukah pembacaan guru untuk penyaluran salah? Misalkan kuduna tujang tajong kalah kan dilebetkeun ka anak OSIS bagian bendahara misalkan. Jadi nagih duit Nah kita beri ditajam lagi duitnya. Contoh ya Majang. Ataukah ada rules atau role model lain yang bisa tiasa aya resepna lah gitu mun cek bahasa masakna aya resepna supaya meta itu sadaya teh. Nah, iki ayeuna abi ningali nya nu namina masuk sekolah kan sok tes. Oh. Sababaraha jenis tes teh. Aya jang narima atawa henteu. Oh. Anu saya nilainya ditampil di sekolah eta, anu awon mah henteu. Heeh. Eta nampi nu formalitas. Sanajan nilainya awon geus sadarasna mah bade di tampi formalitas we eta. Tapi aya tes anu katilu ieu, anu teu dijalankeun. Naon? Tes anu tujuanana membaca nya setidakna kognitif nomor kali. Oh. Kondisi psikis nomor kali. Sehingga engke kan tiasa dipetakeun. iya. Jadi tadi dina pelatihan teh cenah kieu aya nu disebut kecerdasan majemuk. Kan abi mah kapungkur tahun 80-an nuju SD dites di IQ. Lamun IQ na tinggi eta teh pang pinterna cenah budak teh. Oh kadituna teh kita bakal calakan cenah kitu. Ternyata sanes IQ unggul. IQ teh salah satu kecerdasan namanya kecerdasan logik. Bisa mikir gitu. Aya jalma teh nu bawel. Si budak teh bawel gitunya. Eta teh ternyata kecerdasan linguistik. Aya nu teu daek cicing. Eta teh kecerdasan kinestetik. Ada sok tatalu geuning-geuninnya kikieuan. Eta teh kecerdasan musik. Aya nu guru keur ngajelaskeun, hayo we ningalikeun kana jendela. Eta teh kecerdasan naturalis. Resepna kana alam gitu, manuk ningali kebon gigireun. Sakola. Tah eta kecerdasan intrapersonal gitu teh. Jadi mampu mendatangkan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Karena di luar itu bising, manehna menciptakan ketenangan sendiri, akhirnya sare we kieu sepanjang. Maksudna eta teh kan keur dijalurkeun. Keur dijalurkeun. Jadi siapa harus di mana? Siapa dengan siapa kan gitu, siapa harus melakukan apa. Tah apa ya eta teh kan aya sabaraha tadi teh Seorang salapan itu teh. salapan lah nya Iya. istilahna nu salapan eta teh apakah masing-masing teh cuma hanya punya satu atau dari setiap masing-masing eta teh justru punya salapan cuma yang dominan dengan hiji gitu teh. Nah, setiap anak memiliki potensi kecerdasan nu salapan eta. Ngan setarna tiasa saja di kinestetik heula, tiasa saja di tina musik heula, tiasa saja di tina ngobrol heula linguistik, tiasa jadi dina jago mikir heula kognitif. Jadi lamun tadi naturalis dihijikeun jeung logik mah meureun bisa jadi saintis meureun nya. Nah, kan eta janten tadi teh cenah aya nu disebat ekosistem belajar. Si ieu bisa naon pependak nya si itu nu tiasa naon. Iya gaduh potensi di mana nu sanes gaduh potensi di makan ku interaksi di dinya tiasa salih. Iya. Tiasa salih. Maka ruang-ruang eta nu kedah disiapkeun ku urang. Oh iya mah kieu masukkeun ka ruang ieu. Ieu masukkeun janten guru teh ayeuna mah sanes sumber ilmu, Fasilitator. fasilitator. Nah, bahkan tadi mah aya nu leuwih keren cenah naon? Desainer pendidikan. Jadi nyiptakeun desain pendidikan ekosistem siga kumaha engke anak secara alamiah temu sebagaimana tadi
tumbuhan tumbuh teh secara alamiah Mhm. kan tepedah orang resep kopi nyebor tanaman tanaman kesayangan gitunya cebor kuci kopi kerak ninyu pan kalah pae jadi Kopi mah. ngopi mual kan gitu jadi ente sakumaha sakayang guru kudu dibaca heula ieu anakna ieu anak teh pohon kaktus gitu maka ditanamna kudu di nu kumaha Hmm. mediana apakah tanaman cengguan hokus ya Dirawat. gitu Jadi kayak bayangan abi mah kieu cenah carosan nu nembe ku Padari disampaikan. Jadi kayak aya satu momen di mana siswa diajar ti guru ti fasilitator, Ya. fasilitator diajar ti siswa gitu. biasa gitu Oh, jadi bakal aya momentum siga kitu gitu nya. nah matak abi resep nganggo istilah madrasah sanes sekolah Kunaon tah bisa beda gitu Padari. ai madrasah kan tempat ngaderes ai ngaderes teh saling bertukar ilmu ai sekolah mah kan lepati awal menyasin tanpis lebet kena piil madi kuduna lebet karena piil modore saya kulu sanes sekolah ya saya kulu sanes sekolah Naon harusnya itu Pak? ini ya tadi lah gitu Jawa di SMP ya kamu Oh iya SMP. gitu kita malam gadung orang kali lebetkeun ke MTS Bapak Siap. Malam ikannya. promosi nanti ayeuna we 15 tahun yang akan datang Jadi saya pas dipikir-pikir, iya ya kecurigaan sebenarnya teh abi. Curiga. Iya kan aya kesamaan. Jadi nalu dicarikan kepada dari tadi, itu abi pernah maca siapa lewat. Dina bukuna Paulo Freire, Hmm. pendidikan Kaum tertindas. kaum tertindas, bahwa Paulo Freire menginginkan pendidikan itu kesetaraan, emansipasi. Si guru diajar ke murid, muridnya diajar ke guru gitu tak. Jadi tidak ada objek di sana. Ya. Nah, nu jadi kecurigaannya di mana? Nu jadi kecurigaannya, jangan-jangan Paulo bersentuhan ya, jeung Al-Ghazali pirakunya jauh ting. Nu anu Jeung aya Islam. kemungkinan nu sentuhan mah baheula Paulo Freire itu ngadakukeun lagu marginal. Oh, Semua itu mungkin ya. mungkin, Masuk. mungkin. Soalnya Paulo di Brazil. Ya. Jelas daripada dari Brazil itu jarak ke timur tengah jauh. Iya. Lamun ka marginal kerteu usum media jawaban. Benar wejang ai. Ya. Ari argumen teh jadi kana marginal gini Kurang sih mah. Nah, gitu bener dari tangkapan teh mah gitu kan berusaha untuk diajawantahkan bahwa untuk menghilangkan kekerasan tadi dengan cara disalurkan. Untuk proses penyaluran benar dan baik dan benar itu ku perkara sebelum masuk nanti dites sing laras kecerdasan mana nu paling dominan sehingga penyaluran itu laras kan ieu gitu tah potensinya laras gitu. nah seperti kieu nya ayeuna aya tadi sekolah ramah anak teh sanes anu kieu bagi abi mah selamat datang siswa selamat belajar di sini silakan masuk Kami jika datang di untuk Alfamart belajar. gitu kami datang untuk belajar nu di sebat ramah teh kan sanes gitu Assalamualaikum Ade. kan gitu sanes ukur gitu nu disebut ramah itu cek abi mah kumaha carana ngaberdayakeun memberi ruang agar si anak itu tumbuh kembangna baik. Eta nya di sekolah kan teu sadaya orang di sekolah ka sekolah abi berarti Laras tadi ruang-ruang eta kan kedah diciptakeun di lingkungan orang tadi misalkan anu teh anu remaja tah atau disalurkan tadi Ujang Hilman diajar tentang digital karena itu nu berdampak positif mun anak-anak tak kumaha Pak RT di dieu teh misalkeun anak ieu mah misalkeun alun-alun teh ulah wae di dayeuh aya lah ruang terbuka hijau anu aya permainan segala rupi sehingga di dinya teh
ngumpul anak-anak gitu. Nah gitu misalkan tengke kan ke ku ayeuna aya roda ge alhamdulillah ayeuna tos berjalan dia ayeuna mah abi ge jadwalna janten ngahiji sareng Pak RT di ayeuna mah dina malam Jumaah kamari mau ngasa ukur ka dieu teh lah karsal di bumi cek ka dieu kan eno jadi lah tanggal walar eno mah luar biasa pada kumaha eta Pak RT tah kinten-kinten kanggo kapayuna menindaklanjuti di lingkungan urang. oh RT Panginten kieu aya teh abi mah salah sapertosna tadi dicarioskeun. Jadi bakal ngayakeun divisi heula di lingkungan struktur RT. Jika divisi lingkungan hidup, divisi kan lingkungan hidup teh lain sanegara sanes. Lingkungan hidup teh iya halaman imah kan itunya sija kepelakan gitulah. Terus divisi ekonomi panginten karena aya kemungkinan divisi pendidikan supados RT mantau ekosistem sekolah tugasnya adalah apa menumbuh kembangkan pemikiran perilaku baik. bisa Nah di lembur itu ngatindak lanjuti naon hasil ti sekolah Iya. teu ngatahkeun deui gitu Tah kan. da di sakola mah saukur dugi ka tabuh 2 eta teh. Tabuh 2 dugi ka ditu kan. Di lembur. Di lembur diuihkeun deui janten warga Pak RT. Jadi jangan-jangan ieu mah nya guru tos rekebek, terang tos rekebek jang. kuat tenaga Sekuat tenaga guru ngajarkeun budak supaya mikir, supaya mandiri. Nepi ka lembur, atah deui pengetahuanna teh karena ekosistemna Teu mendukung. teman dukung jeung boro-boro teman dukung eueuh. Jeung nu ngeusina teh nya tidak punya konsep kemana arahna ini ekosistem. Nah, ART meureun tindak lanjutna adalah membuat divisi ngobrol ngariung jeung kolot-kolot nu sanes. Satos eta langsung lah aya harapan gede Pak RT ge yang nguruskeun urusan pendidikan. Setuju tapi ngaranna divisi ulah komisi. Sok dengan komisi atuh maneh mah reueun bahaya. Kalah dengan komisi ya. Ya Pak RT mah gajihna ge nya. Sadi berena cenah lebaran nungkul kajeut. Sesana ilahi ta'ala heula ayeuna mah. Pak RT barenengan backing duit ieu teh tina usaha-usaha sapopoe gitu nya. Aing sekaun nama merdeka malah divisi ke dikaji we ku Pak RT nya. Ya, dipikir-pikir eta guru capek-capek yang ngajarkeun ieu tentang akhlakul karimah akhlakul mahmudah karena itu balik ka lembur jadi lihat deui karunya Benar. Nya kitu panginten perkara iya produk nya jadi kieu. Abi sok inget we kana omongan Paderi nu minggu kamari nu pas ngaronda. Coang pigawe dina skala masing-masing. Meureun Pak RT mah dina struktur kemasyarakatan. Ujang dina tongkrongan-tongkrongan juga menyuarakan naon nu jadi nilai tina hasil ngaronda. Ngomongkeun pendidikan, ngomongkeun afiliator tadi teh ujangnya. ya. mohon Nah, supaya nya santeuna kieu lah mun cek bari bahasa agama mah. Lamun teu bisa mareman seuneu ulah nyumbang kayu bakar jang. Bijak tuh Pak RT. agama mana itu Abu Gitu. Lahab ini kan Abu Lahab. Nya padernya. Nah, Bawa kayu bakar. Punten enak mah bisa gaul jeung paderi rada mikir. Waduh. Sepelah jang. di endorse mah itu Nging ari ieu ari urusan perelek ieu teh paderinya. Engke penginten 5 menit ka payun lah atau 7 menitan ka payun cuang huriling di perelek ieu teh. Iya bukunya Pak RT. Oh nya bener. Terus bagian nagihan perelek paderi engke 7 menit ka payun lah. Sebat heula paderi mun ceuk bilang urang mah. nah itu Sebat heula. Lajeng lah kumaha tah pembahasan. Iya. Abi mah tos kenging poin abi mah. Nyambung karena potensi anak jeung kekerasan. Jika kecerdasan anak itu sifatnya semua adalah potensi yang sembilannya, berarti kekerasan pada anak baik di lingkungan sekolahnya maupun rumah eta bisa maruman potensi anak kekerasan Nya kalakuan nu eta teh nya
bakal ngaleungiteun potensi nya teh gitu. maruman potensi teh. Ya. Nah, ayeuna kan aya duanya. Aya pelaku, aya objek korban. Kunaon pelaku melakukan kekerasan? Ente pada anak unggul ya. nya Kolot ge sami. Pada salah tempat. Aing ngecos ka baju. Ngecos mah ka baju lain ka budak. Misalkeun anak. Aing nyemes mah kana bola voli. Sanes kana pipi. Sanes kana pipi batur. Hmm. Dan salah tempat teungkul tuh teh. Nya. Lamun bade bobo jeung istri sanes sareng murid. gong eta Ayeuna korban tiasa kaparuman potensina. Aya istilah naon trauma. Kan aya sababaraha karugian sosial manehna jadi era Nya. psikologina jadi trauma, bahkan bisa jantan fisikna mohon nu kaopat biasa jadi kerugian ekonomi karena dia jadi dirundung ataupun pan kayak kekerasan tidak verbal tidak fisik biasa segala rupi anjeunna kedah nama aya milikna di dunia sosial tapi karena izin di dunia sosialna kalah kehalangan milikna jantan aya opat karugian eta dina kekerasan eta teh nu heran ieu mah angka kekerasan agung ya terhadap anak Ciamis wae ge kenging penghargaan kabupaten layak anak eta nu teu kaharti mah bah eta mah teu hartos abi bukan hartos urang mah da awam keneh di RT mah teu can ngartos urusan kabupaten Iya nama pada seueur ayun-ayunan. Jadi ramah ya anak seueur ayun-ayunan. Jika nama Surupayna kadinya urang. suruh bayar alun-alun itu tadi assalamualaikum ade gara-gara Oh eta. adinya partai raya teh apa ieu perelek partai atau dirajang serian wae teh ieu mah jadi jolok karena assalamualaikum ade itu dah senyum salam sapa santun 5S tapi dah memang laras pisannya nu dicarikan kepada dari lami-lami mahnya soal pendidikan teh benar kudu semua lini bertindaknya pada dirinya ulangan saukur karating lah kabupaten rek menang ramah layak anak atau naon lah terserah eta mah ngan anu di naon di pikatuhu ku urang mah kumaha carana memantaskan bahwa ekosistem di lemur sekitaran saung ieu benar-benar ramah anak gitu kan bisa digeser meureun penghargaan salah tempatnya pada dia begitu banyak gitu biasanya ka RT setempat eta penghargaan teh bisa we cek bener ge bener nu dipigaweana mangan salah tempat eta kuduna ulah di dinya gitu tah itu sami-sami kedah berjuang eta sih poin nama di dinya siap nah kumargi tos wenginya mohon persiapan cuangan nagihan di perelek terus tinggal Ya. 7 bumi deui saya tuh acan perelek kedah di subscribe teh oh nya laras ngingilap pala wargi sadaya subscribe channel Saung Pancaniti laras @saung pancaniti gitu kumargi pas wengi kicong lajeng kade jang nak kolkol wayahna eta mah da jadwal jang gitu pada dari pengen siap atuh hatur nuhun ka sadayana Ujang. abi ti payunnya Siap. ujang ngiring jang oh iya siap atuh pada mohon assalamualaikum Waalaikumsalam. assalamualaikum ade emang ngarek di masa salah mana